Aduh, kali lanjut itunya. Iya ngajak rokok. Ya ada yang mana juga no bulajan peut. Nah, pasti. Ya pasti. Yang mana mah urang mari nginjemnya kasih damong sok menta ieu taraje. Nah, itu lah. Yang apet pisan yang maneh mah ada sasusu tadi tadi punten ye tai suke di desa Getara itu kurang masuk sih tadi baru pacaran ayang-ayang nyoho gane kurang ngomong bae batur malinu ya nah ieu ngacut sing isin atuh Yayang. Waduh, eta Yayang cenah. Yayang. Nah, Yayang pedut. Ucang bahasa gaul eta teh atuh bahasa gaul Yayang. Yayang neng ngoyongakeun nyoe. Ya, Ucang. Lamun cek siapa teh Yayang? Jawab kumaha? Oh, Beluwe. Toh. Beluwe. Nah. Beluwe. Heeh. Ya ngartieun cenah kan. Wangartieun. Wangartieun Beluwe. Buat moal. Wangarti mana teu ngarti? Buat ngarti aya kitu. Kitu. Ya, tak kokot. Dan kodang lagi potongkeun. Ampun, ai siapa? Teh jauh ka Bapak Ewo. Ieu. Aduh. Atau lagi keluar ke bae atuh. Panitia minta pusri. Ucang diangkotkeun anak kucing mah. Dikeum jeung gurame tuh. Pasti nuat. Sekali tuh kata. Aya ningali mangacut. Dalam kokor kitu tak berebet. Oh, bener-bener. Urutan sih ya. Penghormatan. Hormat. Ngahormat. Hormat. Anu diberebet. Berebet. Oh. Urutan. Berebet. Langsung kasih atau ulah ditekan belah di jalan. Aduh, kudu di mana tuh Dene? Kudu di mana? Terus mana Ya, Ucang kapan cek Pak Hajat teh panyalungkeun Kang Acung ku calung teh Idar. Itu batu mah geus ngareka bobogan. Cek ka bobogan maneh atuh. Ayo, ayo. Awas simet. jadi si eta mah cuk orangnya di situ. Cekes ya. Cek ka bobogan Ucang. Sok, tuluy takol. Gak
parabot lah memeh Kita ribut. dicekel. Kalau orang mata rawayah ge sok sareupna. Iya teh nak beli sekolah parabot. Parabot salung atuh memeh ribut da batur. Hei, ucang. Nah, parabot mana? Saya ieu leungeun ulah hayung bayi. Sigana mun. Lain sugan leungeunna make aibon kitu. Yes. Apa? Saya tahu kalawar kiliwin teh ada anerok bau keciri. Ah, lo bau keciri kebon awi ya. Uceng maneh masuk kalakan ditambahan aduh. Tuyuhan sakit dia menangnya sosidamo. Aduh. Kan neng kudur. Sahan put neng ya ari neng mah pameuteu gelis rambut panjang hiwiwik bau seungit neng ngaranna. Mana mah teu bau kayu putih. Nggak kasih putihan sosidamo. Dia mah rajin liwat heok sari bau gaang. Cenah neng cenah sok dan neng mah cenah nuju emplut. Kan cenah yayang anu. Aduh, eta yayang. Lain teh bagian ka mana emplo, urang teh ka salakina kamari mong, cek urang teh pamajikan teh urus. Benar. Ai teh penting teh pencetan. Ya, suami istri nu halus kitu. Ayang jangkung. Nu halus kitu suami istri nu kitu. Oh, pencetan. Pencet di peuseul. Di jam salapan teh ti handap. Peuting. Penting. Banyak di awak. Oh. Awak si ieu tang, geus jam 10. Si kumunya. Mari kawas ka bapana. Geus jam salapan ti handap. Di jam salapan ti handap. Urut. Tanapi ke dia ke jam 10. Dadak. Geus kabelah dia setengah 12 belah dia. Langsung we cek urang teh dedetkeun. Langsung saja. Modal. Siapa lamun aya salaki urang maneh pasti nage diempong. Nah, boga salaki kawas keuyeub. Ulah saksiliina. Nanginanganya teh kitu-kitu geuneuh salaki urang untung itu. Apai ulah wakacal urang. Sugan mapahajat. Sia teh. Ubar nanggung diburuhan ku aku si teh. Kabar teh. Aya langsungnya urus geulai. Mung lah urang mah bareto ge deukeut-deukeutkeun si eta langsung marerang balik ka ieu. Urang tuluy barang dahar tuluy sarep ke. Lahong merang urang mah kejat gimpa. Jadi siapanya teh seuri we dikitukeun di maneh. Atau Amit. abi mah nyarikeunnya beuheung. Nih, Kunaon? Abi teh kamari abi sapopoe kan payunan abi teh jalan. Jalan rame ka desa. Eta ningalikeun anu pabuis. Nu maju, nu mulang. pas naon eta? Nyarokot duit jeung beas. Bantuan. Alhamdulillah walatran. Alhamdulillah matur. Ayo urang mah kabagian nyeri beuheung we. Kaditu ka dieu nempokeun ka ditu ka Ai ditu. itu mana teh kabagean? Kabagian urang. Ai panggiri beuheung. Kapan balas nukeun nu mah gitu. Mobil ge sieu mah dibirang cek urang teh. Urang mah beuneuran pada budak dan kabagian. Waduh, budak sedek itu. Ada geus di ditu teh dituna geus di maneh mah geus teu aya hak narima. Maneh mah Ulah lajo gitu rese nu di panggung riweuh sia mah. geus ieu marek hayu wae nyogot. Lahatur ke nuhun laksa ketiga bihan ka pangsa ibu hajat sareng bapak hajat. Parantos nileuleungkeun ti awit siang dikeun tawdina. Aman ayeuna mah hiburannya. Kumaha lingkunganana, kumaha urangna. Protokol kesehatan parantos disayogikeun ti awit siang. Aman sih ya kamari di swab di colok gantal. Aduh, aya karantina. Anu katepi maneh panas. Ya, cenah hayang dina irung ai bu urang dicobaan titu. Protokol tim mimiti kesehatan pakai masker siang begitu wangi. Jaga jarak. Abi mah 2 tahun yang salaki jaga jarak. Apa padeukeut? Kan kerumunan. Aya malam rebo nyamperkeun ya ulang kade sing jaga jarak teh kapan kerumunan. Urang esok ngendong. Ayo awas si damongnya.
Ayo. Ay karo si damong manengen no. Kung dibejakan na aya si Damo. Ngakan ku apa itu ku ucang ku eye. Mudah-mudahan si Asep anu parantos kesulitan. Sababaraha dinten papongkar mudah-mudahan si Asep sing panjang pulung panjang bisa. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Alasan garapan Wanda calung dugikeun ka tabu sabaraha. Tabu opat. Rencana teh abdi di dieu mah da kaul abdi ka tabu 4:30. Deng da kapahajatnya. Jam 12 teh kudu geus marulang. Segala rupa ge urang kudu mipit kudu. Amin. Ngala kudu menta. Menta raja nicak. Hafalan. Hari orang masuk ingat langsung Kumaha? lalakon hirup. Nalakon hirup. Lalakon hirup dina kamari usum hujan ngiripis. Ayang ngeripis lah gede wae mal poe gitu. Mun urang ka Ciamis. Ka Ciamis ingat lah hari teh jam 7.30 poe hari teh. Jam 7 mah isuk-isuk. Jam 7 isu-isu. Kapan jam na modal kan Sun? Jam paling untuk bubuh waktu. Terus urang naik angkot dah hese motor di ditu mah urang teu boga. naik kan angkot. Angkot 11 nya. Angkot 11 kok boga ge itu motor urang di imah motor repot. Repok aya ge repok. Nah, lali motor repot, motor repot. Aduh, nepi ka kitu anjeun balada keun masyarakat na ieu. Waduh. Tah urang masuknya anak kasih ieu teh. Deuh hebatnya. Motor kesang Mana ini kana angkot? Karena angkot. kena angkot. Tah geus ngededok jadi dia. Nama lain. Umel. Waduh. Adena urang si damong. Dari ke masyarakat sama meniki itu hebat. Urang dalam mun boga pemajikan sedek ieu pasti na olokan perjal teh sede aqua. Urang lamun boga pemajikan punya talenta model kieu urang mah lamun maot mau dikuburkeun di hiji ke mana? Mau dihijikeun jeung bapana. Moal di makam umum, moal. Mana dikumahakeun ku maneh? Dijeun gagancal kunci. Arek di RR. Jadi ngai di tante agama ini. Dilaminating. Muga-muga sing nepi yo lahirna ka Bapa Damong. Waduh. Beda ka salah gini. Sahabat atuh. Sahabat. Oh, Damong. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu, Mong. I love you, Mong. Ari I love you. Hei, Ari I love you. ngabedakeun. Si Ege mah genaun nyebut. Karunya ulah loba ting sina ngomong tas suara mah geus ngaguru. Kapan ya teh tadi anu banu lileuh hareupeun imah. Cinta ya mang, klaksonna ulah ku batuk gitu. Anu liwat batuk ya ku klakson gitu. Batuk ka liwat. Ya tahu baroba. Ucap pernah nyaba lebih ka jadi nama nih nyaba. Nyaba ka Ciamis. Alhamdulillah. Kapan ari dina angkot teh kasum sok sedak. Sok sedak. Iya. Aya ibu-ibu nu ngais budak. Oh, dina angkot. Dina angkot. Iya. Ngais orok. Urang belah hareup belah dinya. Make rok anu sakieu ya nih. Sama menit apa no kitu rok mini rok gaul atuh. Tah nyaw mini nyaw tarsa. Kapan hari ngais budak masuk rada ngajegang. Baik dana angkot ieu. Urang udud belah ditu ngelenyun we. Tah urang keur udud kitu si ibu eta nyarekan. Pedah naon karetan? Kenapa ulah ngarokok dina jero angkot teh budak kok ngapel. Oh pasti sopan jeung kesehatan ka budak. Sopan. Benar urang ngusakeun rokok ka handap. Begitu ngusakeun rokok urang nempok ka harapan si ibu rokna muka. Aduh, Gitu urang dicarekan deui. ini Bu cek urang teh tarok tutupan ieu budak urang ngamuk. sama ai naik sorangan hanya jadi duaan budak. Kapan budak urang milu kasih. Budak, manjang budak. Milu pukul dina angkot ya udah gaduh we teu antem. Atuh bere jajan, atuh ari udah gaduh. Kan urang ditawaran ceng teh ujang hayang baso alim. Naon atuh sejan? Mending diibadkan. Pupu kita ceng teh ujang hayang ibak muhun ceng. Hayang bae mandi
Kan baik ame sehat. Ami sehat. Ame loba cuci tangan. Pakai sabun, ame steril. Nang setiril naon? Steril make hand sanitizer. Steril hand sanitizer. Ya, ini hari ngobrol teh sing bener mana mata waratis. Apa urang tiap hore make cuci tangan nu dikecerot-kecerot make hand sanitizer. Yang dipaksakan dah hese ngomong. Guys, Ujang sampai main cak ada hiburan anu langsung saterusna dungakeun heula kumaneh ngawakilan Kang Acung dungakeun kumaneh hajat seni Bu Hajat. Sok dungakeun. Aing ngadungakeun mah penting Garjum. Aing ngadungakeun teh leuwih penting daripada nanangan. Contohna lamun sama urang aya anu gering atawa aya anu maot teh kurang kudu didungakeun. Dungakeun. Jeung ngadungakeun kanu maot teh ulangan saukur ngariung-riung wungkul. Saur Pak Haji ge kitu. Nya saur Pak Haji teh. Jadi nu alus mah urang replek sila pipir mayit dungakeun eta mayit sing ditarima iman Islamna. Amin. Dihampura dosana. Sing jantan husnul Aduh kayaan kitu teh. Aku pingan bae ku kulawargana mayit si kopi segelas moal hese. Da dungana Kana hade. jadi ikhlas. maut nasib husnul Nah eta Husnul khotimah. oh siti tadi dia ayeuna panganten urang dungakeun. Ke panganten. Mudah-mudahan panganten sing lulus-mulus berkah selamat panjang yuswana. Amin. Kakupingan bae kuramana panganten. Rokok 2 bungkus mah dialung. Ye. Kapan bos kuno pimpinan geus dibere. jangan bikin malu kucing Lamun Pak Hajat teh dia Berarti teu kakupingan kan semua. betul udut bae eureun Da urang mah udut mesin dipasihan ku Bapak Hajat ge moal ditarima. moal ditarima. Geus eureun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaduga eureun. Aya rahasiana bisa preurut. Urang mah eureun udut teh ku inung budak. Oh gitu. Resep. Jadi ingat tuh orang harita poe Senin. Poe Senen. Poe Senin jam 8 lah. Isuk-isuk. Hah? Eta mah isuk-isuk harita. Terus mah Mulang teh Ciamis langsung urang teh. Heeh. Pupun tenang di hareupeun Imas standarkeun motor. Oh. Standar. Assalamualaikum cek urang teh. 3 kali assalamualaikum. Tah geus ka 4 kalina kurang dikemplongkeun pantona. Nah, udah juga tuh ditemplongkeun teh nok heula panto. Panto saha? Panto imah. Alhamdulillah. Nuhun. Pak Abdi mah punten heureuy Pak Abdi mah. Apa ya reka mana mana? Mana hanya sudah jalan bae aing ge henteu. Mane tong arana kurang teh ngapain cicing? Urang aya teh rokok teh dititipkeun kasih kasur melang. Asia ka urang nepi ka melang. Lah nyaho maneh mah turunan bangsat. Itu kasingkos. Are kasih pasimkeun. Sing aman yo. Ulah hari foto teureun. Heeh. Mana tarang koordinat TV. Teu Aya bom di Jakarta. Heeh. Aya di Jakarta, aya di Sumatera. Bom. kitu. Kemudian ya jangan aya boman ya di narok teh. Kumaha lamun aya boman mana medan modal. Urang teh hancur. Ancur. Sabar mana mati. Kan ada kawan baturna. Sing isin atuh Bapak Ketua geus walat rasa bungkus emang. Aduh, lain sing isin. Bilang nanti teh sabaraha kapan 5 menyangan hiji. kapan ieu ge baik Tuh. yang mah era Cek baik sih aya bener ya. Masya Allah tuh lagi gituan baik bisa masalah untuk betul aduh ampun keueudak kurangnya euy Ujang apa aya punten Pak Hajat sareng Ibu Hajat ulah dianggap heureuy. Ada ngapain Madinah satu kartu. Ah bener sih cuma ngomong mana telem pisan. Keluarga Allah poroy atuh bener. Jo bari lagi aya sok udut maneh. Osok. Ucem osok. Kosok urang. Tah, ulah boga penyakit paru-paru. Jadi teh ka pamajikan duit, Bro, ka boga penyakit paru-paru lamun sok udut. Abi mah tara. Hah? Tara
tah anu tara mah rupa-rupa penyakit ke mana Oh. canet eta mah milih mana Nah, jadi kasum urang mah eureun udut teh. tina bab Dina bab uyuh budak urang mah eureunna. datang kana karepun panto Hah? datang kana panto Datang kana panto. langsung Urang teh ngetrok panto. oh Ayo motor ka benak. Ayo motor mah di luar, mah dibawa ka jero. Oh, penyelidikan ni jero atau kan dikaitkan na jero. Urang teh trok-trok kena panto. Sorarek lohor. Menyaya panto. Sorarek kapan mau lohor. tukang nanti setelan mirin kudu sing giga atuh anu trok panto mah Ya, kosim air panto teh sing giga ngetrok panto teh. Bain tarakak corok. Adik kan rok nu sabatang tadi lah. sama geus dibikeun ka si bos geus didokeun Jerek ngetrok panto ya. Ya lain beletoknya kan dari pantonanya tarapak beletok gitu kan Sun. posing kos mah man itu bisa suara panto Mana nyeun panto tina naon mana nyeun cing pisan. si mana sih lah dari teh bermain alik aya Jadi Pak Iya. suara koko itu Panitia heula atuh padeuri. Menyaya panto sorak koko kosim. si malas kos parah ya anak halus mending tanyakeun heula ka si kos parah lain kayak itu teh tukang kenang teh patut dihargaan kurang tanyakeun heula Nanya ke naon? usul teuing da itu teh buk wilayah urang Oh, aduh. jadi suara panto jati gitu heeh jati Aduh cuman yang nu nanya ke dah. Kosim sing pantos panto ya. Ulah jadi persoalan panto. Jadi soal silat panto geus kitu main mana ge kudi huruf juri.